tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil jadi liur apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu liur mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea jadi ibadah kenehnya Kang urang ngelestarikeun alam deh ibadah papan eta mah ibadah mah kudu daek salat zakat puasa munggah haji ieu eta mah rukunna eta teh rukun Islam oh kitu nya Kang heeh ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikeun alam tingali akibat kumaha akibat Kiri urang ngadongeng kiranya. Cong we ngeresep kana dongeng. Dongengeng. Iya. Lamun ieu gunung nepi ka gunul, lamun ieu gunung nepi ka lenang, akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati. Usina kudu nganjang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang ngoreang tuh heueuh sumuhun ya dibabad atuh heueuh sumuhun sumuhun dawuh tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani tuh sawahna teu kapelakan alatan banjir hiji kaduana tempo dek kumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul jeung rek kumaha nasib anak incu urang engke lamun ieu gunung nepi ka gunul karunya nya Kang karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangaret urang pelakan lam torogu ieu Kang lam taragung tapi Kang eta loba nu pararaeh lam torogung je teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan kai heueuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe jauh ka kota keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang aniaya ka sasama bari nya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah tuna eling ka nu Maha Agung heeh ai nu Maha Agung teh naon ari maneh nu Maha Agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga aya sahana nya eta pangeran ai pangeran urang teh saha Allah kakasihna urang mana teh itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh heeh jadi Allah kakasihna nya Kang nya osok tuang tara datu lapareun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang osok ngaleueut tara da teu hanaangeun Kang ari pangeran urang Allah ngaranna osok kulem tara da teu tunduhun
Akang mada teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem. Margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi. Nah kumaha kitu? Pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak kana batu jadi pupus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus. Horna dunya teh dicekel ku Allah, dicekel. Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang? Beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan. Allah aya leungeunnan. Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun? Nya. Nu kumaha leungeun Allah? Eta anu dipake ku maneh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh nu saha kitu? Jadi ieu leungeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantena. Lain aya tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain. Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna, ku kersa jeung pangawasana. Oh kitu nya Kang. Ngarti teu? Heueuh saeutik. Cingpo. Kang, ieu. Ari Allah teh sabaraha hiji? Apaan dina katerangan ditetelakeun Ahad? Oh, nya apaan hiji cenah? Eueuh dua, eueuh tilu. Ngan sahiji-hijina, ngan sahiji-hijina. Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha? Kudu nu iya, kudu nu yakin, kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat, da manfaat. Nu matak perlu ibadah. Oh nya Kang. Nah tina naon urang bangsa buta ngaji kitu? Ih, tina naon? Kudu malahan mah supaya jelema eraeun. Piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema saralah abeh eraeun nya. Heuh buta tina naon? Urang jelema goreng patut. Ih, kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih hati maneh bagja hirup. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeun. Naon? Kang, naon? Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan. Tong nanaonan nahlilan nu paeh. Teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang. Nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang. Tong ditahlilan, tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil. Nah jadi liur. Apa maneh nu sok parasea wae jelema? Henteu nu laliur. Mode maneh. Heueuh Kang, ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener? Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tentrem. Jadi tong nahlilan nu paeh. Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganu harti teu bertuhan. Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh. Ngadoa kumaha? Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Ka saha ngadoa teh? Ka pangeran. Eta doa dikasahakeun ka nu paeh. Dan nu paeh moal narima doa. Dan nu paeh mah pan kumaha urang. Ka pangeran atuh doa. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Geura sok ngadoa deui. Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu nage dan nu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh euntengna akhirat euntengna akhirat dunya teh euntengna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya kumaneh ngeunteung grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona leungeun katuhu jadi kenca ya Kang dan nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya eta soal nu tahlil tadi soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doana oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh kumaha hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun pentingna ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo gurunya ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat ngarti nya atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema nu matak pangna agama dikajelemakeun sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato naha jahat jelema leuwih ti sato leuwih jelema mah leuwih ti sato nya kumaha margina pecakan we grapek doma maling sampeu daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya nya kadang-kadang pagerna dikakat geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana di paehan acan tapi jelema mah aya nah ieu jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna asyik si Akang bisa dakwah hebat boga lanceuk teh aing duh aya kemajuan Kang aya keneh tanyakeun naon boga udud teu si kasebelan sok jero muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh da kadenge Kang tuluikeun sok keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener
nya Kang kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca kapan manusia teh diwajibkeun tafakur tadakur jeung tasyakur kumaha kitu gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contohna ye nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu kana kembang sok nyeusup entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hade-na dina gapleh pan haram main haram so teh lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon contona kumaha contona wae ayeuna gubrag balak genep lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman cek-cek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dirinya ge dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai anu bari kitu ieu gubrag balak genep tanya rukun gubrag balak genep nyaeta rukun iman gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5 hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap manya jiji kana rungkun kawin ai sorry meuni poho ai rukun Islam teh aya 5 hiji katuhanan nu Maha Esa Pancasila eta mah ai poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana ayo nya gubrag teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ting aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi ari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng bodas sideung ari nafsuna ge aya 4 naon amarah loa masyawiyah jeung muat maina ya nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al ari dat eta wujud ari sifat eta rupa ari af'al pagawean ari asma eta ngaran nah inget lamun gubrag balak 4 teh lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate ku gapleh gubrag teh balak 3 naon dah balak 3 nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrag teh balak 2 naon dah balak 2 nya eta cing inget geura pilih mana hade mana goreng sabab ieu di dunya ge 2 papasangan kulon wetan kidu kaler beurang peuting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki nah gubrag teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrag teh balak 0 da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrag teh balak kutak dek dihakan digoreng ku aing balak kutak mah tah kitu cing inget teh nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon
atasan urang taat ya. naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna lain eta Kang sok aya nu mengpartina hukum aparatur negara eta mah lain pamarentah tapi oknumna Oh, oknumna nya oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang nya contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalah suluh pan nepi ka diburak-barik pan dibawa ka desa di Teungelan bari jeung manehna mah ngalah suluh keur sapoeun 2 poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo ai kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum penyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing hati-hati yang untung tina enteng. yang untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade ulah boga rasa bukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik